Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian ka-7. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Caket serang iya Nyi Titi mung kahalangan ku kebon awi rupi kawit mah abi teh ti Garut weler Tarmedi. Ieu teh rerencangan pun lanceuk teh abi anu kasebat Kang Tarmedi teh Nyi Titi nyambung caritaan Tarmedi. Oh kutan nuhun wae den ditepangkeun kalayan atos kersa rurumpaheun mung nya kitu ulah kirang-kirang hapunten da kieu geuning ibu mah sajabina saung butut taya kagaduh deui sing sering atuh den angkat ka dieu etang-etang ngalayadan Nyi Titi da puguh sasatna nuju aya dina tunggaraan anjeunna teh kumargi carogena nuju aya dina kamusibatan biuti bari ngarongkong kana wadah seupaheun anu mawi ku abdi oge nembe terang bieu di jalan kawartosan ku Nyi Titi perkawi saderek Herman aya dina tahanan saurna asa kirang kumaha abdi ka anjeunna teh da nya kitu atuh Aden sipating jalmi mah teu nyangki tebih pisan kana paroman anjeunna gaduh tujuan kituna teh ngan ari ibu mah sok hawatos wae ka Nyi Titi keur mah pada nyalatru ku saderek-saderekna teh da eta panginten pangemutna dumeh Nyi Titi mah janten jalmi prihatin taya kagaduh samodel ibu kieu biuti bari kecrot nyiduhkeun wah kana tampolong. Ibu hapunten wae abdi teh sanes teu sono saperkawis atau sonten kali perkawis aya kaperyogian anu sanesna permios wae bade wangsul Tarmedi bebeja deuk balik bari jung nangtung. Har ari Aden sawios atuh da siang keneh kapan sanes bade ngantosan apana da moalami oge sumping. Sawios sanes waktos abi ka dieu deui Tarmedi bari gejelig turun dituturkeun ku Nyi Titi ngajajabkeun nepi ka jalan samemeh Tarmedi dekebat balik porosot mikeun duit 500 perak anu teu hese beleke deui ngantop wae Nyi Titi nampanan duit bari nganuhunkeun kalawan teu luput ditungtungan ku imut. Geus kitu mah tuluy Tarmedi ngaleos lempangna ngagedig bangun anu rusuh nakar nya kitu deui Nyi Titi nutupkeun panto pagar cat unggah ka jero kasampak Mang Murtasim keur diuk anu teu kanyahoan jolna. Mulih ti mana Mang nembe katinggal tanya Nyi Titi. Wangsul ti kebon Nyai tos nyebor cabe sanes bieu mah waktos Emang turun ti pasir siga aya tamu pamegat tanya Mang Murtasim bari ngareret ka Nyi Titi. Ah leres Mang eta rerencanganana pun lanceuk jenengan Tarmedi teh walar Nyi Titi bari ngabalieur ka piasem kojengkang Nyi Titi asup ka kamar goledag ngedeungnang karak bengkang bari nanggeui sirah panon mencrong kana lalangit pikiran kumalayang cus-cos ka ditu ka dieu. Kelemeng dedegan Tarmedi kapi beungeut leungit dedegan Tarmedi breh Suherman kapi beungeut kacipta waktu keur nariis dina hiji peuting. Waktu Nyi Titi ngalamun hatena ngagebeg kulantaran Nyi Otih nyingkapkeun hordeng bari nyarita. Cece bade tuang ayeuna atanapi bade ka jamban heula. Mangga ayi ke bade ka jamban heula cece mah weler Nyi Titi korejat hudang bari nyokot anduk tuluy ngaleos ka cai. Gening manis sakedap ti jamban teh tanya Nyi Otih anu keur nyadiakeun dahareun dina meja. Ah datar alami cece mah mung tamas wungkul ieu puguh rada jangar weler Nyi Titi bari sup ka kamar. Teu lila Mang Murtasim jeung diuti peting tarojol ti dapur ka patengahan kek dariuk dina kursi bari ngagagero Nyi Titi anu katingalina keur di baju. Enggal Nyai urang ngariung diuti bari ngalasan sangu kana piring. Nyi Titi norojol ti kamar gek diuk ngarendeng jeung Nyi Otih. Angeun naon ieu teh ti
Tanya Mang Murtasim bari nyukan angeun dina panci. Angeun hasem bah, ieu mah kaseneng abah teh pais tahu. Jawab Nyi Otih bari berai paisan tahu teh dipangmukakeun. Tah ieu dahareun nu ompong mah Mang Murtasim bari kadawek ngawapkeun pais tahu ngeuni cacamuilan. Geus beres dalahar gancang Nyi Titi ngentepan wadah anu kotor diasupkeun kana boboko tuluy dibawa ka dapur sok ditunda dicai. Sawios atuh cece ku abdi diberesan. Nyi Otih bari ngasupkeun boboko sangu jeung deungeuna anu masih keneh nyesa diasupkeun kana gupet. Teu lila trong 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 surakoh kol disada tanda geus magrib. Leos Mang Murtasim ka masjid bari nyolendangkeun anduk kana beuheung. Pada Isya kulutrak Mang Murtasim datang tas balik ti masjid gek diuk dina dipan katingali Nyi Titi keur ngadeluk maca majalah. Cing Uti pangmawakeun cai kana bakong. Nah hanaang kabina-bina teuing ieu teh. Mang Murtasim nitah mawacai ka Bi Uti anu keur diuk nang hunjar lambar bari ngapleuk nyepah. Ah nyokot wae ka ditu kumaneh. Haroream cengkat. Walar Bi Uti bari ngabalieur. Cing atuh nitah sakitu-kitu wae oge make nyebutkeun hoream sagala. Amal-amal ku ayaeun hirup teh teu cara kana nitahna mani itu jingjing ieu bawa. Dumatak sangeuk ayeuna mah diparentah teh. Mang Murtasim bari jamotrot. Bat bari naoge paduli teuing deh. Manehna oge sakalian dititah ngarancetan tarang oge meuni jejebris. Tembal Bi Uti bari diukna malik mukangan ka Mang Murtasim. Tah bakuna keur mah jeung abah mah ari tos paridato teh meuni rame. Sok ngaraos isin deui Otih mah. Ceuk Nyi Otih bari narojol ti kamar tuluy ka dapur ngesian bekong. Teu lila sok bekong ditunda hareupeun Mang Murtasim. Kumaha Nyai bade besuk ka Jang Maman? Duka atuhnya Mang, abdi teh ngaraos bingung ku teu gaduh pisan bantuneun. Walar Nyi Titi bari sok nunda majalah kana kolong meja. Kaditu mah kaditu we Nyai, salol mah ulah henteu teuing milih gaduh raos asa ditambelarekeun. Sanaos Mang can ngalaman oge cicing di panjara tos kasawang moal-moal henteu kana ngalangeun teh ngarap-ngarap anu besuk. Ningali anu sanes mah jul-jol baresuk ari ieu teu aya pisan geus moal henteu nalangsaeunana teh sok sanajan di panjara diompreng oge. Mang Murtasim bari regot nginum. Ngadenge caritaan kitu ti Mang Murtasim teh Nyi Titi mah melenguk wae bangun anu ngarasa bingung teu daek cumarita deui naon-naon. Sawios ketang Nyai badanten urusan besuk mah iraha deui wae da aya keneh waktos. Angguran gerak kulem kaditu bili tos puyeng. Karaos kumbi ari tos mimiosan mah komo ieu ti barang dongkap teu acan pisan deureuh. Muhun Bi, da sayaktosna panon teh tos ngaraos cepel kieu. Punten wae Mang, abdi bade ngalempengkeun cangkeng, ceuk Nyi Titi. Hatena ngarasa bungah domeh Bi Uti nita sare anu teu talangke. Leos Nyi Titi asup ka kamar bari ngaleutikan lampu. Geus kitu dug ngadang disimbut ku samping kebat. Teu lila leos Bi Uti ka kamarna dug ngadang gigireun Nyi Otih anu geus miheulaan sare. Geus kitu goledag Mang Murtasim ngedeng dina dipan parantina. Sajeroning Nyi Titi ngedeng mungguhing panonna mah dipeurem-peuremkeun oge teu daekeun wae peureum kalah ka nyileuk anu tadina mah mani geus cepel nakeran. Peuting harita sanggeusna kitu Nyi Titi peureum sare tibrana keur teu usik-usik lir anu meunang ngabebeutkeun teh sanyana. Tanda kamurahan pangeran peuting katumbu ku beurang cahya bulan remeng-remeng geus deuk surup ka beulah kulon ninggalkeun waktu peuting. Lain deuk mulang bibilasan kabantu ku pangarsa anu kawasa waktu-waktuna sang surya medal meletek ti belah wetan cahyana hurung gumebyar lir masinangling nyaangan sabudeur alam.
Sato gede sato letik babakuna bangsa manuk ricit pada disarada pating gelebar pating arenclok pundah pindah tina dahan kana dahan sejena bangun anu saruka bunga ngabageakeun kana medalna sang surya. Sumawana manuk toed disada mane cerewet ngabejaan wanci berang geus datang. Kulisik nyititi lilir red panona ningali kana lebah janela katingali panon poe geus mencorong korejat hudang top kana anduk leos ka dapur maksuna dekat cai katingali nyi otih isu keneh geus candakul nyang harepan liang habu anu ngabebela. Aduh manetanginas ayi enjing keneh tos di pawon tanya nyi titi bari mukakeun panto anu kacai bari tuluy asup ka kamar mandi. Muhun cece tirislah abdi mah walar nyi otih bari pupurungkutan. Teu sakumaha lila nya titi geus kaluar ti kamar mandina tuluy asup deui ka kamar sedot nyisiran las dibedak sakumaha adat sasari. Waktu nyi titi aya di jero kamar nyi otih norojol ti dapur ka patengahan ngadenge aya sora anu pupuntenan bari kaketrok kana panto. Brai panto ku nyi otih dibuka baranggok teh semah lalaki anu taya lian Tarmedi isuk-isuk keneh geus ngurunyung datang. Dupi nyi titi teh aya? Tanya Tarmedi. Aya manggalinggih ular nyi otih bari ngaleos nyamperkeun ka nyi titi anu masih keneh meresan urut sarena. Teu tatapa sini deui waktu nyi otih nyamperkeun ka nyi titi ngan kalacat wae Tarmedi unggah geek diuk dina kursi panon darat tereret kana lawang kamar. Ae geuning akang manitangina snakar tos lami tanya nyi titi bari nyimpen sisir kana luhureun lomari. Ari nyi otih mah santas ngabejaan aya semah ka nyi titi teh leos deui wae ka dapur tuluy kaluar ngabejaan ka biuti anu keur ngageduk nutu. Nyi titi teu waka buru-buru nyang hareupan semah ngan leos wae ka dapur maksudna mah deuk nyician cai nyuguhan semah. Baranggok nyi titi kana lawang panto hatena mani ngagebeg pasangrok jeung nyi otih anu norojol ti dapur bari nanggeui cai dina baki. Aduh cece mah mani ngareureuwas meh wae baki kalesotan ceuk nyi otih bari olohok panon mencrong kana beungeut nyi titi. Geus kitu mah sok baki anu keur ditanggeui ku nyi otih teh dibikeun ka nyi titi leos nyi otih mah ka dapur deui tuluy ngumbahan wadah. Mani asa dina snakar Kang Medi enjing keneh tos ka dieu? Tanya nyi titi bari neuteup kana beungeut Tarmedi ngarasa kalinglap dumeh ningali pakaianna mani gandang nakar meunang di jas tropikal sasetel jeung calanana dasi mani ngambay sapatu hideung mani ngagenclang. Mun kitu teh mah nyi titi teh asa kabedi langit kalinglapna ku Tarmedi teh dumeh godeg jeung janggotna mani limit tapak ngurud. Anu mawi ti rehna akang ka dieu enjing keneh teh ku jalaran aya kaperyogian sayak tos nama maksudna mah engke wae ketang disaurkeun nama. Dupi bapa sareng ibu arangkat ka mana sarepi kieu? Tanya Tarmedi bari ngareret ka lawang dapur. Mbi mah aya nuju di pengkar dupi emang rupina di masjid keneh ular nyi titi. Ti Tarmedi nyarita ngan sakitu-kituna teu aya deui tuluyna batigep pigelang leungeun nyi titi dicekel panon mencrong kana beungeut nyi titi nya kitu deui nyi titi teu eleh neuteup kana beungeutna Tarmedi. Anu akhirna ngadak-ngadak batin nyi titi jeung Tarmedi pada kontak hate ratu glir tutungkulan leungeun ngaleper lir anu munggaran kaluar birahi komo waktu nyi titi neuteup beungeut Tarmedi bari dibarengan ku imut anu ngagelenyu karasana kana batin Tarmedi mani nud cenah. Ku kitu teh mah pantes ngarasa kitu oge kaayaan Tarmedi ningali imutna nyi titi kulantaran sakitu beungeut anu mani hejo carulang pipi kempot lir liang undur-undur halis ngajeler paeh bibir mani ecei lain pupulasan estu beureum bawa ti kudrat red kana buuk anu sakitu galing muntangna sigana pikeun Tarmedi geus hayang kumaha meureun batinna mah lamun teu sieun keprogo atawa teu ras kana kapribadian bangsa sorangan mah moal henteu kana ngalakukeun anu teu puguh teh.
sok sanajan aya kasieun tur teu ngalakukeun anu baris ngaganggu kana moral oge, teu burung dina waktu Nyi Titi jeung Tarmedi keur pepelong-pelong teh anu ngintip tina liang kunci anu ka dapur. Buktina Biuti keur nogel noong bari sarangah serenge rarah tereret kakenca kakatuhu, rasana bisi aya nu nganyahoankeun. Waktu Biuti keur noong teu kanyahoan tukangan aya Mang Murtasim anu kakara datang tas ti masjid. Teu loba carita naon-naon Mang Murtasim ningali kalakuan Biuti keur noong teh ngantop kana anak ucing anu keur ngaringkuk di sisi hawa teh ditewak nung dialungkeun kuprak ninggang tonggong Biuti. Berebot Mang Murtasim lompat nyumput kana pipireun jubung wadah pare. Wow, aduh yeung, cenah Biuti ngoceak. Buru bahag dijengkang ka tukang gek bujurna ngadiukan ember nu dieusi ku seusehan, bujur asup kabeh kana ember, leungeun jeung suku mani rancung ka luhur. Burutuk Nyi Titi anu keur silih tetep jeung Tarmedi teh lumpat muru ka dapur, nya kitu Nyi Otih oge norojol ti luar bari nyanyakel halu kulantaran keur nutu. Barang srog Nyi Titi ka dapur kareuwas teh ngadadak jadi leungit timbul pisirieun ningali kayaan Biuti anu keur roesan dina ember. Atuh ngan kei wae Nyi Titi jeung Nyi Otih pating arak kai saleuserian. Geus kitu mah jung leungeun Biuti dijungjungkeun kuduaan, tapi tetep wae emberna teu daekeun lesot kalah kamilu kajungjungkeun ka luhur. Abah, kamananya Abah teh? Cing ieu tulungan heula mak sakedap, ceuk Nyi Otih ngagagaro Mang Murtasim anu harita keur nyemplong wae nyumput pipireun jubung wadah pare. Ngadenge anu gegerwan korejat Mang Murtasim cengkat bari rumpat mulu ka Biuti siga nu api-api reuwas. Nakunana haon atuh maneh teh Uti, lalampahan siga bolon naker. Cing calepeng Nyai leungeun mana kuduaan. Mang Murtasim bari kak bujur ember dicekel tuluy dibedol satakerna ka tukang. Bolonyon kedak Mang Murtasim ti jangkang ka tukang sirahna ti dagor kana tihang, gebrok pariuk wadah uyah murag ninggang pisan kana sirah Mang Murtasim. Aduh, aing nu kitu patut nu matak ngadorakakeun akar teh lah. Hulo mani asa bejadi kieu, ceuk Mang Murtasim bari ngahampa sirahna, bibir mani nyengir siga domba nu ngasin. Atuh Nyi Titi jeung Nyi Otih kalah kabeukit tararik saderina teh mani pating arak kai sare eleon. Nya kitu deui Tarmedi oge kabawakeun seuri nyerengeh ti patengahan ka lawang dapur. Teu lila Nyi Titi ka patengahan deui gek diuk ngangharepan Tarmedi anu teu weleh bari jeung seserian ras kana kaayaan Biuti. Torojol Mang Murtasim nyamperkeun ka Tarmedi gek diuk pahareup-hareup. Damang Den, tanya Mang Murtasim bari sasalaman. Pangesto Bapak wangkid ieu mah. Sawangsulna, kumaha Bapak Damang? Tarmedi malik nanya ka Mang Murtasim. Aya berkah Den, walar Mang Murtasim bari ngusiwel kana padudan. Keur kitu jol Biuti nyamperkeun ka patengahan gek diuk ngarendeng jeung Nyi Titi dina kursi panjang. Punten Nyai sakedap, cobi pang nyandakeun tas. Tuh geuning ngagantung dina setang Vespa, ceuk Tarmedi nitah ka Nyi Titi mangnyokotkeun tasna anu ngagantung dina setang Vespa, curugna mani bentik-bentik wae siga nu reueus nembongkeun boga Vespa weutuh. Kojengkang Nyi Titi kaluar nyokot tas anu teu lila asup deui ka jero mikeun tas ka Tarmedi. Tuh Bu, lumayan geura taruang. Kenge ngahaja meser ti kota, ceuk Tarmedi bari ngasongkeun bungkusan anu tayalian bungkusan roti 2 gelempeng dibikeun ka Biuti. Lah, kusok ngarepotkeun Aden mah, make barang candak sagala rupi. Walar Biuti bari nampanan bungkusan tuluy harita keneh oge roti teh dikeuretan, geus kitu diwadahan kana piring. Sok ditunda dina meja disuguhkeun deui ka Semah. Oti, ka dieu atuh, lain ngahekok wae di dapur, ceuk Mang Murtasim ngagagaro Nyi Otih anu keur ngusei ngumbahan wadah. Nyi Otih gancang nyamperkeun gek diuk ngarendeng jeung Nyi Titi bari ngelapan leungeun kana tungtung baju.
asa kuwaraas teuing abah mah tos mang pirang-pirang alam teu acan ngaraosan deui roti cing atuh urang bagiakeun ku abah. Ih geuning anggarnya ari raosna mah sapertos anu kapungkur ceuk Mang Murtasim bari nyelebek ngadaharan roti. Sanggeus Mang Murtasim eureun ngopina pok Tarmedi nyarita anu maksudna deuk mawa Nyi Titi besu ka Suherman. Sanes Bapak anu mawi abdi anjeun keneh ka dieu teh maksudna mah bade nambut heula Nyi Titi sakedap bade dibantun besu ka saderek Herman. Ceuk Tarmedi bari ku siwel ngodok rokok sabatang tina pesakna mani dipiritna keur sigana teh tara-tara ti sasari. Biasana mah rokona teh sok ditembrakeun tara dipurat pirit kitu. Cekes ngotretkeun kayu api sut udud disundut selebung haseupna bijil tina liang irung. Selangseng haseup rokok kaambeuk kunu keur ngariung teh meuni melenghir angin-anginan kawantu rokok buatan luar negeri anu disebut rokok 55 tea. Sanggeus Tarmedi cacarita kitu bari nyerebungkeun haseup rokona di antarana Mang Murtasim atawa Biuti oge teu aya rasa curiga naon-naon terhadap ka Tarmedi anu maksudna mawa Titi besuk teh. Ngan pok wae Mang Murtasim jeung Biuti ujug-ujug ngidinan sumawana ari diri Nyi Titi meuni siga atoh aya maksud Tarmedi deuk mawa manehna teh ngadak-ngadak meuni keren. Geus kana tangtu kana kituna teh kulantaran Tarmedi datangna kadinya kalawan udud rokok luar negeri teh teu sabongbrong. Estu menang ngesian tinu jadi bapak-bapak anana sangkan anu didatangan kabehanana pada tarunduk. Kaayaan laku lampah jeung ahlakna Tarmedi teh lain jalma jore-jore geus puguhanan dirina Suherman digebruskeun ku manehna. Ayeuna hayoh pamajikanana anu kasebut Nyi Titi deuk dibawa ngejat. Behna mah Tarmedi teh bajingan nakar tukang ngaruksak kalawan tukang ngalanggar kana susila nyata jadi pengkhianat bangsana teh. Sanggeus Tarmedi cacaritaan kitu kalawan geus didinan ku Mang Murtasim jeung ku Biuti harita keneh oge sabada Nyi Titi rengse dangdan gejelig tarurun ninggalkeun patempatan Mang Murtasim. Durudud motorna diselah geleyeung maju meuni nyemprung nakar siga anu rusuh pisan. Rai poe ganti minggu kaayaan diri Biuti ngarasa hariwang nakaranan nepi kasuda kana dahar sagala balas mikiran Nyi Titi anu dibawa ku Tarmedi geus aya samingguna teu aya balik-balik. Melang alah batan ti ka anak sorangan sok sieun kumaha onam malum saha nu nyaho kana tujuan batin jelema. Komo ieu Tarmedi anu beunang kasebutna wawuh oge kakara ayeuna. Awahing ku hariwangna terhadap kadiri Nyi Titi isu keneh sabada Mang Murtasim balik ti masjid kenceling indit ka kota. Anu maksudna dek nemonan Suherman di pangbuyan dek nanyakeun nya henteu Nyi Titi jeung Tarmedi barasuk. Barang tepi ka tempat panjara Mang Murtasim nyamperkeun kanu keur ngajaga geus deukeut tuluy sirahna manggut. Mun kitu teh mah Mang Murtasim teh mere hormat. Nya kitu deui anu ngajaga unggeuk bari nanya. Bade besuk saha Pak? Bade ngalayat jang maman juragan. Beler Mang Murtasim nyaritana bari dedepongan. Ah, tong make jeung nyebut juragan sagala Pak. Geus lain zamana juragan ayeuna mah. Cukup nyebut bapa wae kailaharan zamana ayeuna. Ceuk anu ngajaga. Sumohon punten wae gan. Ae Bapak. Beler Mang Murtasim geus depok deui wae nyebut juragan. Dupi Bapak teh bade ka Maman Suherman kitu. Sumohon abdi teh bade ngalayat Maman Suherman manawi perkawis Maman Suherman parantos jatuh vonis kamari ieu ti pangadilanana teh rupina tos aya 40 dinten mah anjeunna teh di kanusa kambangankeun Pak. Margi nya kitu hukumanana rada abot jalaran ngabunuh jalmi weler nu ngajaga. Batin Mang Murtasim hareunag lain dikiana ngadenge Suherman dibuang ka nusa kambangan teh ngadak-ngadak asa leuleus. Geus kitu mah Mang Murtasim gancang pamitan kanu ngajaga bari teu poho sirahna manggut deui mere hormat panutupan.
Waktosna kabujang pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.